Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gunakan kan? Iya teh Pak Haji Oro teh ya. Sana. Mana itu orang sangkan. Puntennya tuh ketenggerannya Kang Haji. Maka cingiraos. Sareng saha deh? Sareng pun adik lah. Aduh. Sehat ki Kang Haji. Ya kitu teh ya. Nuhun atuh. Masih kene? Naon? Sieun kamu potohan domba. Tos tara. Tos lami. Ayo tos jantan haji na pangitan. Sekarang jantan haji jauh. Bangkrut. Intanya kapunggaran atuh. Bangga. Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, lepaskanlah semuhun sami-sami lah. Wah, kayaan di pusir dayu haina. Parantos usum naon di ditu. Usum runtah gitu teh. Runtah teu kawadahan di mana-mana. Ayeuna teh miceuna teh kacangkring. Numatak meledak ka itu kagiri harja mah. Waduh. Kumaha tuh ya? Sok abdi oge. Punten ya Kang Haji kapengger. Mangga. Ya teh Pak Haji Samsudin nya. Isanes ata aduh semohon. Punten atuh. Hilap deui abdi. Kapung kurek, penginten seberat tahunnya tetepang teh. Ya penginten karena 20 tahun lah somohon. Aduh, tobat teh. Eta ku jag-jag wae. Iya kitu teh. Resepna mah ieu we ti Juragan Resi. Sering olahraga gra. Ramuan-ramuan anu matak jag-jag kana awak teh ulah. Ti Ustad Jang tah geura. Gingseng sang saja bina. Pilih bade mandi uap. Obat tradisional sumping we kayak itu kagiri harja semuhun hari eta awet ngora gitu semuhun sering ngelangan jaat di kumaha jaat teh dicoekeun kana sama dituang sungul mah jadi piceun ngange sangu ngange lauk asin eta teh kana awak teh kumaha sumun ramanga we cobian kopi keur lapar da wereg kopi tuang we jag-jag we biasa sanes awet ngora aduh kataros we kan sanes coba tekuk kena uluna baru didengekeun kalau dicatet alhamdulillah Pandawa teh parantos tutas tina nyamur tina dihukumna 12 tahun sasat nebus dosa eta teh upami tiasa mah katebus alatan tina sakedit nyaeta dumeh ngahormat pribumi teh tukang judi milu wungkul piraanan tina leletikan dugi ka nagara diborohkeun kana judi CF tegaduh naon-naon iya balangsak cek abdi oge tadi nama tina rokokan sabatangan tulis sabungkusan tuluy kagedean sapakan tina sapakan teh wah terusnya kagedean kayuna teh naudzubillah summa naudzubillah astagfirullahalazim naudzubillahi min dalik Sunda atos sumuhun eta oge nu mawe teu kengeng haram itu mawi ulah kumaha tuh tobat ayeuna teh panusturunganana parantos ketok palu
ketok meja. Kumaha sareng ketok magic? Kayak Kang Haji, tenang Kang Haji. Saya pun kayak abdi ngabodor ieu. Sakedap pulang Kang Haji. Ngumawi kade Haji ah. Ulah ngicip-ngicip kana judi mah. Sementara abdi mah. Ampun naudzubillah, summa naudzubillah. Kang Haji pangna kikituan teh kunaon ieu teh? Karaos ku Kang Haji kapungkur. Bebeakan Kang Haji teh. Beak sawah. Ya, beak sawah, beak naon? Beak imah. Naon kaduruk Kang Haji mah kapungkur. Oh sanes tidak judi sanes. Manawi teh judi. Di tempateunana perang Brataka Pasanata. Deh ampun. Dola perang berat bro Allah naon teh dola Bratayuda. Perang Bratayuda ulan. Jadi tempatna teh di Tegak Kuru setan. Guru naon tah? Kuru setran. Kuru setra gitu. Naon hartina kuru teh? Kuru teh begung. Kuru cileuh kenteh pejit. Apa aya paribasa kuru cileuh kenteh pejit? Abong kena tina kuru nya kuru teh begung we. Ayeuna teh wah parantos sami-sami bapak balad bulan. Bawa ti pihak Pandawa, bawa pihak Kurawa. Raja-raja tatangga negara Kurawa anu simpatisan ka Kurawa ngiring ka Kurawa. Anu simpatisan ka Pandawa ngiring ka Pandawa parantos bapak balad malihanan diantos tah abdi dongkap ka dieu teh salarasna mah bilih tuang putra bade ngiring perang Bratayuda nyaeta urang nangtukeun bener sareng adil. Ayeuna sasatna ngawartosan margi sadayana para satria para nonoman teh wah bulut tekadna siap parantos siap tempur ulan. Tah kitu we BHP sisir jeung minyak kade bisi murag aya BHP sisir bisi eta buuk jemet aya BHP minyak bisi aya lauk gorengeun aya minyak papan kudu dibeulem. Naon maksudna? Kahartos. Eta teh tauhid pisan. Eta mah teu leh kahartos wae jelema teh. Ieu. Lain aya nu bieu kasauran nu bieu kahartos naon? Kahartos bingungna itu. Mantap. Iya. Jiwalen atos. Hei, atos teh. Lah begitu tarik. Atos Kang Haji. Itu dah lamun diupahan dah sok begitu tarik jelema mah. Kenahan tapi cenah meweh kerja. Ya gitu Kang Haji salah nama. Dek milu di manian kuring mana sarua dek milu kapang perangan. Kumaha Kang Haji? Astagfirullahaladzim dikantunkeun ku budak ampun jangan. Ampun teh teh budak kacau teh budak. Aita jauh cipanon Kang Haji. Oh, Haji. Budak kumaha atuh da eta teh satria budak teh. Panginten da budak teh sanajan ayeuna di dieu wae panjenengan kurung batok aya kitu mah aya pengalaman. Nah, ceurik teh sada Kang Osid. Bang Cepot. Bayangkan. Ngurusnya kamu nanti ya, asal anak sorangan. Ya atau, aduh, minus satu.
Ayo urang doakeun. bawa kenyataan Jadi dibawa ke mana? Dek diadukeun jeung nu mulak opat. Tuh kening. Kasep. Uladun Haji. Mang Haji kurang kumaha ngawartosan. Kurang kumaha ngawartosan. ulang kicip-kicip Leres. Karena judi atau tapi sanajan saeutik kalepatan mau ulah dicip-icip. Ulah saeutik lagi ngicip-icip Junaid, judi. Sebab eta teh sebagian amal-amalan iblis. Di antawisna aya 4 perkawis. Kemudian eta mah 5. Nu hiji teh sanilep anggape 4. Jadi saperkawis 4 perkawis. Saperkawisna nyaeta minuman keras. 2 perkawisna nyaeta judi. 3 nyaeta nyembah berhala. Kaopatna upami telepat mah nyembah bagiak. Lain atuh. Wow. Hiji nyaeta judi, 2 inuman keras, 3 nyembah berhala, kaopatna nujum. Tuh eta nujum timbalan gitu ulang. Eta teh sebagian teh iblis teh amal-amalan iblis. Kade tebihan. Mau haji mau kudu kadugikeun. Bade digugu nuhun henteu da urusan batur. Marugi ka Pak Haji mah. Eta mah bade dirugi aya geus didugikeun mah apaan. Apaan kitu kewajiban manusia teh amal ma'ruf nahi munkar sanes. Asal teh dirugikeun we. Kulak. Sana saji ieu teh mah. sekali-kali Eka pepet Tah kitu kasep. Timbalan kaula nu pendra. Barang saweg nuju raos sapratanepun ieu astra jingga dawala bade ngawartosan yen Pandawa sareng Kurawa teh jadi Bratayudana tempat di Tegal Kurusetra. Sampurasun. Loh. Saha itu? Saha? Sampurasun. Rampes. Aya naon? Aya tamu geuning tuh. Aya tamu geuning. cik bagiakeun ka Haji Cik. Waalaikumsalam. Data acara assalamualaikum lagi. Acara. balik sampurasun Linggi. Aya jago anu bade tatama pinten. Ya, Akang mangrupakeun romantika kahirupan euy. oh gitu Akang kaboga Ceurik, seuri, seri bunga, sedih, dahar, nginum, sare, nyaring, init, cicing. sebuah lapar ya kan leres poek caha kering cageut Numatak loba pisan hijab teh di dunia ieu. oh ketenan kan Diuji na manusia terus-terusan. rupi-rupi ujian ya kan Hebat eta iblis. kumaha Kang wake hebat iblis Di lain pihak mendingan terus-terusan supaya orang poho, supaya orang noyod poho kana pangbalikan poho ka anjeunna. supaya urang balangah ya kan bener Nepi ka jelema oge loba nu katipu. tapi budaya Jiga nu nya geuning euy pangbibitana teh ya kan pangbibita panyingsieunan. Nepi ka bisa manehna mah nyiptakeun sawarga mamalihan. leres Bakal senang, bakal bagja padahal ka itu nama teu dijebur. agak broskeun Luar biasa. Nu matak cing ati-ati lebah dieu euy. waspada dari dia kan
ieu kuring jeung kurungna bakal digiring anu gelis anu kasep ngahiang duka ka mana matak dina lebah dieu kade euy dah Sing hati-hati. pupuju tong boro ari laing anu dibejaan ku dewek nu ngabejaan anu bati jaliku bener jujur jelema mah Nangara lagi jami. bodoh poho balangah teh eta euy Laras. da ieu deuleu nu matak aduh eta hebatna agama maha benar Allah dengan segala firman-Na Mun balandar menjelemana nya. tong boro make jeung kaitu teh maca ayat-ayat bari jeung ngamakeun ayat-ayat pangeran memeh ngamakeun oge kudu ditaudan heula Mudah. perlindungan heula grepe nyalindung heula abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan di mana geus polos atawa geus eueuh godaan di dinya pengabdian teh euy Pengabdian teh bener. bakal murni pengabdian teh aya geus nyalindung heula mah heuh Laras. Paratos kalindung mah. ras kana kalakuan anu kaalaman kudu disorangan Nya rusak. Tukang-tukang. anu ka tukang-tukang Bener. salah bener lolobana masalah Laras oh ada jeung ieu Hirup dua tak we menjelema makan. saja berarti ingat karena kalakuan sorangan nu kaliwat-liwat ingat karena domba di dieu mah mangganing omeaneun tandukna teh ka Abah Sumarna kitu ka Cibuntu bah pangomeankeun domba abdi bah Abah Sumarna tenteng bocor mah teu diomean dek tanduk domba we nu diomean teh kagungan Allah keneh teh domba ge euy Ih, tunggal kan makhluk. kena tunggal makhlukna keneh kan. tunggal makhlukna ulah teh nganiatan dek ngadukeun domba Laras. da domba mah sanajan teu diniatan oge peke kencarkeun grepek da diaradu sorangan Aduh. Dah we. cuma diarahkeun supaya manehna jag-jag supaya manehna luhur hargana nya Handar. kaangkat pan daerahna Laras. Angkat hargana. kaangkat hargana mode Garut Domba umitina mah pan domba Garut Dodol. Garut mah loba produkna euy dodol Garut jeruk Garut baheula dodol Garut domba Garut cucuk oge cucuk Garut Cucuk Garut. grepek Cucu Garut. tak di lebah dieu alus lamun ayeuna dilestarikeun deui ku Bapak Bupati Garut megerinya Laras. ulah camat ayeuna mah di Kabupaten Garut teh kudu boga nu kutoma Ukutoma. nu aralus da teh euy di udag-udag aya nu alus mah Ningkatkan prestasi. ningkatkeun sagala rupa produksi heuh prestasi nganyeri hate teh di mah di Giri Harja we di wetanan Giri Harja dipake tempat runtah aya teh Alandak ke kiri harga tanya. Esbawa. mabok aya teh sedangkeun ditu teh aya padepokan Laras. diluyukeun jeung daerah pariwisata mangke ditu aya desa wisata aya padepokan kari-kari pinuh kuruntah Nya bener Kang. ngagakeun nya mah kudu berwajib kudu kumaha carana Nya Nuna Rutama. solusina ieu mah Nuna Rutama kudu jauh ke penduduk Kakak. Wilujeng tepang ya ka Pak Haji Purkon anu aya di Karih kieu. Pak Haji Sidik nuju ngawangun masjid. Pak Haji Sidik anu teh nuju ngawangun masjidnya Mohon. Laras. didoakeun cinggugi karengse. Pak Haji Sidik mau enggak eta ge ngirim maneh ka dewek teh. Geten Kang. Wajah ini. Abah Anen teh pasar ikan. Ayeuna mah jadi ketua HPDKI sa Kota Madya Bandung. Laras. Eta Kang. Ngan bature anu meunang teh geuning. Dewek mentara meunang. Acan we beren. Komo deui ayeuna teh euy bade mayunan konferensi Asia Afrika Mohon. sakedap deui. Kedap di Gedung Merdeka. Jadi dina mangsa lumangsungna konferensi Asia Afrika teh
si pados kenging bantosan ti sadayana laras bantosan teh nyaeta tiasa ngamankeun nya kamar ulah aya hal itu sinareng ieu Taeta. urang kudu reueus bakal kasumpingan semah ti luar negara luar negara Hmm? memperingati aman tertib lancar masyarakat sadayana nya anu aya di Kota Madya Bandung Kabupaten Bandung khususnya Jawa Barat jadi pribumi konferensi Asia Afrika teh jaga harga diri urang harga diri bangsa nambah baik na temongkeun bangsa anu beradab sopan santun ramah tamah DP handap asor laras luyu jeung kapribadianana heuh eta Kang kitu tah teh pikir dina konferensi Asia Afrika dina tahun 1855 anu kakara 10 tahun merdekana negara Indonesia baheula laras gedung sejarah kumodalna kasumangetan warga Bandung khususnya Indonesia Jawa Barat konferensi Asia Afrika teh bisa sukses baheula tah baheula piraku ayeuna mah heuh da geus merdeka ieu kaena mah geus merdeka 60 tahun nya piraku kudu eleh ku zaman baheula nya tenan boga sumangetanana sumangetna jeung sajabana ayo ronjat ke dina segala bidang khususnya ke orang Bandung ieu sae kitu ieu Bapak Dada Rosada Bapak Wali Kota Bandung bakal jadi pribumi kasumpingan tamu agung ti kasumpingan para tamu di luar negara sok angguran produksi anu aya di urang teh temongkeun bidangkeun nya supaya manehna baikna masing-masing tempat teh aya contoh urang oge geuning sok mika contoh ka batur laras heuh alah ampun Gusti nu Maha Agung tapi ya ulah di TPI unggal malam minggunya nya disayokeun muga-muga kesenian tradisi khususna wayang golek yang golek urang teh di Bandung teh geuningan da loba anu potensi teh heuh oh boh pelawak oge pelawak SOS teh SOS SOS ayeuna teh alhamdulillah pan nya SOS teh semua heuh meureun kitu tah mudah-mudahan ke juara kameramen TPI tukang juragan Sugriwan Riwan dikawit sadayana we ais pangampi dugi ka karyawan-karyawatina dugi ka saptam-saptamna TPI mudah-mudahan panjang yuswa ageng milik amin sehat salalamina heuh utamina warga Pasunan anu simkuring ngawakilan jeung ngahibur dina wengi ieu nepangan muga-muga anu tebihna anu caketna cing harageng milik amin nya parajang yuswa nu di Batam nu di ditu nu di dieu de Bengkulu ban akang mangrupakeun romantika kahirupan euy oh kitu akang ngabok ceurik seuri seri bunga sedih dahar nginum sare nyaring init cicing sebut lapar kan untung rugi leres numatak loba pisan hijab teh di dunia yang oh ketenan kan diuji na manusia terus-terusan kurupi-rupi ujiannya kan hebat eta iblis kumakang wake hebat iblis di lain pihak mendingan terus-terusan supaya orang poho supaya orang noyod poho kana pangbalikan poho ka anjeunna supaya urang balangah ya kan benar nepi ka jelema oge loba nu katipu tapi budaya jiga nu nya geuning euy duh pangbibita nantinya kan pangbibita panyingsieunan nepi ka bisa manehna mah nyiptakeun sawarga mamalihan leres bakal senang bakal bagja padahal ka itu nama ti dijebur nagai broskeun luar biasa nu matak cing ati-ati lebah dieu euy waspada jadi dia kan ieu kuring jeung kurungna bakal digiring anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana
matak dina lebah dia kade euy dah Sing hati-hati. pupuju tong boro ari laing anu dibejaan ku dewek nu ngabejaan anu lebah ti jaliku bener jujur jelema mah Nangara lagi jami. bodoh poho balangah teh eta euy Laras. ta ieu deuleu nu matak aduh eta hebatna agama maha benar Allah dengan segala firman-Na Mun balandar majalemana nya. tong boro make jeung kaitu teh maca ayat-ayat bari jeung ngamakeun ayat-ayat pangeran memeh ngamakeun oge kudu ditaudan heula Tamudan. perlindungan heula grepe nyalindung heula abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan di mana geus polos atawa geus eueuh godaan di dinya pengabdian teh euy Pengabdian teh bener. bakal murni pengabdian teh aya geus nyalindung heula mah heuh Laras. Paratos talindung mah. ras kana kalakuan anu kaalaman kudu disorangan Nya rusak. Tukang-tukang. anu ka tukang-tukang Bener. salah bener lolobana masalah Laras. oh ada jeung ieu Hirup dua tak we majalema makan. saja nanti ingat karena kalakuan sorangan anu kaliwat-liwat ingat karena doma ada di imah mangganing omeaneun tandukna teh ka Abah Sumarna kitu ka Cibuntu bah pangomeankeun doma abdi bah Abah Sumarna genteng bocor mah teu diomean deket tanduk doma we nu diomean teh kagungan Allah kene teh doma ge euy Tunggal Kan makhluk. kana tunggal makhlukna kene kan. tunggal makhlukna ulah soteh nganiatan dek ngadukeun doma Laras. da doma mah sanajan teu diniatan oge peke kencarkeun ngarepek da diaradu sorangan Aradu. Dak we. cuma diarahkeun supaya manehna jag-jag supaya manehna luhur hargana Ya. ya Bener. kaangkat pan daerahna Laras. Angkat hargana. kaangkat hargana model Garut Doma mimitina mah pan doma Garut dodol Garut mah loba produkna euy dodol Garut jeruk Garut baheula dodol Garut doma Garut cucuk oke cucuk Garut Cucuk Garut. repek Cucu Garut. Molan Garut. nu matak di lalebah dieu alus lamun ayeuna dilestarikeun deui ku Bapak Bupati Garut magrinya Laras. ku camat ayeuna mah di Kabupaten Garut teh kudu boga mukut doma Ukutoma. nu aralus da teh euy di udag-udag anu alus mah Ningkatkeun prestasi. ningkatkeun sagala rupa produksi heuh prestasi nggak nyeri hati teh di mah di Giri Harja we di wetanan Giri Harja dipake tempat runtah na teh Aladak ke kiri harga tanya. Bawa. mabok ayeuna teh sedangkeun ditu teh aya padepokan Laras. diluyukeun jeung daerah pariwisata mangke di ditu aya desa wisata aya padepokan kari-kari pinuh ku runtah Ya, bener Kang. ngagakeun nya mah kudu berwajib kudu kumaha carana Ya nuna rutama. solusina ieu mah Nuna rutama kudu jauh ke penduduk, Kakak. Wujang tepang ya ka Pak Haji Purkon anu aya di Karih kieu. Pak Haji Sidik nuju ngawangun masjid. Pak Haji Sidik anu teh nuju ngawangun masjidnya. Mohon. Laras. Didoakeun cing dugi karengse. Pak Haji Sidik mau enggak eta ge ngirim maneh ka dewek teh. Geten Kang. Wajah ini. Abah Anen ti Pasar Ikan. Ayeuna mah jadi ketua HPDKI sa Kota Madia Bandung. Laras. Ngan bature anu meunang teh geuning. Dewek mah tara meunang. Acan we beren. Komo deui ayeuna teh euy bade mayunan konferensi Asia Afrika Mohon. sakedap deui. Kenapa di Gedung Merdeka? Jadi dina mangsalu mangsungna konferensi Asia Afrika teh supados kenging bantosan ti sadayana Laras. bantosan teh nyaeta tiasa ngamankeun Ya, kamar. ulah aya hal itu sinareng ieu
Taet urang kudu reueus bakal kasumpingan semah ti luar negara luar negara. Memperingati aman tertib lancar masyarakat sadayana nya anu aya di Kota Madya Bandung Kabupaten Bandung khususnya Jawa Barat jadi pribumi konferensi Asia Afrika teh jaga harga diri urang harga diri bangsa nama baik lagi. temongkeun bangsa anu beradab sopan santun ramah tamah DP handap asor Laras. luyu jeung kapribadianana heuh Eta Kang. kitu tah teh pikir dina konferensi Asia Afrika dina tahun 1855 anu kakara 10 tahun merdekana negara Indonesia baheula Laras. Gedung sejarah. kumodalna kasumangetan warga Bandung khususnya Indonesia Jawa Barat konferensi Asia Afrika teh bisa sukses baheula tah Baheula piraku ayeuna mah heuh da geus merdeka ieu kaena mah. geus merdeka 60 tahun Nya. piraku kudu eleh ku zaman baheula nya Tenan. Boga sumangetanana. sumangetna jeung sajabana ayo ronjat ke dina segala widang khususna ka orang Bandung ieu Sae. kitu ieu Bapak Dada Rosada Bapak Wali Kota Bandung bakal jadi pribumi Pribumi. Kasumpingan tamu agung ti kasumpingan para tamu di luar negara sok angguran produksi anu aya di urang teh temongkeun bidangkeun nya supaya manehna balikna masing-masing tempat teh aya contoh urang oge geuning sok mika contoh ke batur Laras. heuh alah ampun Gusti Nu Maha Agung Tapi ya ulah. di TPI unggal malam minggunya Nya disayogi. muga-muga we TPI tetap jaya Jaya Kang. nya Sayogi kita ngegelarkeun kesenian tradisi khususna wayang golek yang golek. Urang teh mah. di Bandung teh geuningan da loba anu potensi teh heuh Oh, boh pelawak oge. pelawak SOS teh SOS SOS ayeuna teh. Alhamdulillah pan Bang. Nya. SOS teh semua orang senang heuh meureun kitu tah Mudah-mudahan ke juara. kameramen TPI tukang juragan Sugriwan Riwan. dikawit sadayana we ais pangampi dugi ka karyawan-karyawatina dugi ka saptan-saptanna TPI mudah-mudahan panjang yuswa ageng milik Amin. sehat selalamina heuh utamina warga Pasunan anu simkuring ngawakil anjeun ngahibur dina wengi ieu nepangan muga-muga anu tebihna anu caketna sing ageng milik Amin. nya parajang yuswa paguyuban Pasunan di mana-mana nya Laras. nu di Batam nu di ditu nu di dieu De Bengkulu ban. alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung Waktu kenangan era itu mah. Coba. Allah. Ketika dan anu mulia
atuh karorompok alias kesanes waktos seneng jaipongan katenan cobi ninggal heula kayaknya apa Nyadiri masih sering hiburan kaji Kadek saja jalan teuing Salira kedah di jari laos pisan nindah Coba kumaha suhun kitu kahoyong mah cik kajian loh Kanu jauh sok dibala Suka teuing lamun pangi dulungan Lamun pangi agoni meureun kabisara dapal kaos kupu ayo aya abang nggak sing salamet akang atuh Malacaka palentangnya Sabalean Pangaluca Sanaga Ikan tungeran Kasayan Muangutna Banyak tinggal berlambang manusia umumnya Kawan dong bicara tak semua ya kira ngaturkeun rebun nuhun laksa kati kabingahan dohon kata tapi ngomong pakai jeung berdina lah ayeuna urang dikenangan di dieu da sagala rupa oge urang teh kudu nincak kana kenal heuh kudu nincakan eta tapakan lamun teh mah urang ayeuna hirup di alam dunya teu nincak kana patokan wasilaka acilaka di babaranting atuh para wargi kaum muslimin wal muslimat batur mah lagi di mah uleh sering kuring tolabul ilmu ka agim percanten paingan ngaleos kalembang atuh sok inget bae wing bakana dalil-dalilna ti agim teh asa nyarap atuh nyerep kana hati sumaramah kana bayah ngajengjeun na angen-angen numpuk dina kolbu nu mawi abdi salamina oge aya we di ditu di ledeng di Mangonang jeung di Kang Apan kulan aye resep kaki dirinya di ledeng aika ka agi mangaliwate wungkul kayaknya reka Kang Onang aya pangabutuh ngana tuh da agi mah sok dina TV dina TVI dina heuh pan loba dengekeunna heuh seueur bener aya kubagja hirup aduh sami tapi kulantaran urang teh kabeungkeut euy kabeungkeut kunaon nya eta ku jadi tamtama di negara daek teu daek aya jadi prajurit mah kumaha luluhur bener kumaha tugas ayeuna ini perangnya perang we teu nyaho salah jeung bener mah kumaha ditu ya bukan mah kumaha pimpinan deh urang mah heuh nurut teh pimpinan
peribahasa tugas jeung cinta poho karena cinta kudu inget karena tugas Banyak. Cua cinta. cintanya ka pamajikan oge dipanderikeun Amerikan. aya jadi tamtama mah heuh. Tugas heula. Tanggung jawab berarti. Tugas heula ke dia. sabab sumpah prajurit anu tangtu hayo atuh baturah Oh, baik atuh. Baik sing salamet. Ngadarang Malangdak Gerhangan Paji Sidik Kedatangan Bersama di tangan Serang tingkat sulasi Adang Tuhan Pangeran buat asih kesulitan Tutup di ilmu Meremawe kata sama Seri asih maneh mah tong milung iga hulu mah gila kasih teteh hutan gitu ngalala duit yang mana teh Eta kupu. Tapi kapeler. nepi ka peler gitu alah Marahan tapi kurang ulah aral hirup mesin loba akal dilari rezeki nu halal aduh eta tukang alok kena didengarkeun sakali ayeuna eukeur moneter ye terus ter tah kahade ulah katete ulah kateter ulah rek loba ngagoler ulah loba ngagoler rek usahakeun aduh aluh alah tah ngidul aduh salajengna nenden surat dina bilik lik tah keun bae katara oge ge aduh terus geus gurang heeh geus milih terus keun bae ye jeung gorengan kasreng oge asa teh nyambungnya sepanjang jalan Soreang yeuh mau oleh di aspalan sepanjang urang ka Soreang mau oleh di aspalan sabab hartina mah jalanna ruksa keneh Omeaneun mah teh. galak kadongdong jeung bonteng yeuh kumaha sararea ayeuna penting ieu urang ngarujak lieun akang harga narai bohong ge asa kaceke pangursi loba kadae
mata naon dagang baso lamun kesenang teheran balik ka pangeran sekarang musibah kakara eling bertobat mupat si muasa batur kalakuan nu terjujur nuhun Sawangsun. marareta ai kita asa jauh pipaeun Ayo seni teh eta we. masih cara si itu titah ngarona oge leos gaple Gaple. Geus gaple nyabut sampeun batur ya. dina zaman baheula gara dina zaman Arjuna Sastra Bahu Nya. Zaman Arjuna dagang tahu pada. raja keur ngabenung pada korupsi waktu teteh di teteangan heula pan bang semantri sing horeng ka itu heula geuning nu deui ka bapana aduh ampun da jauh teteh ti puseur dayeuh teh bari ka karadi istrenan teteh nah sia goreng batur je kudu jeung wiwaha Kudu disiplin. Murah ya sesekar luang cakaya hilang wonten ing satengah king marga satengah mangasta juga Mang Dawala katega Kurusetra tebih aden Aya we 5 kilo deui meureun. aya panginten kana satengah dintenan deui mah karangan wah urang kudu yeuhkeun den mang oge ngiring kana kareta areng ataun aden teh bari jeung teu dugi pan ka ituna mah nanyak deui mudun deui Oh, kitu we. nanyak deui mudun deui pang ka cenah teh Nanyak mudune kan. nya eta teh falsafah kahirupan teh kitu setiap panggih jeung tanyakan pasti panggih jeung pudunan pasti bakal panggih jeung datar panggih jeung datar panggih jeung warung tang ngopi we kitu di dunya mah kitu den keke mang Dupi mang teh leres putrana Aki Semar incuna Aki Semar ay abdi mah ay ka Semar pun bapak nya Semar teh tuang rama sanes tuang heula mun da lapar atuh dena tong ente lah tong ilmu ay beuteung lapar mah Karena gaya meune maksudna kumaha saurna Bapak Semar mah cenah parantos nudag insan kamil mukamil. Wah, maripat atuh. Teu kedah disaurkeun deui ku Aden. Da Semar mah tina bentukna oge parantos bacaeun. Nya eta mah kantun Adene maca diri Aden nyalira. ulah maca batur Ulah maca teuing batur hirup magresok. Nyeta ieu oge. Kaula teh salarasna mah ieu teh asan tamat kapun bapa oge dulur-dulur anu aya di ditu kaula teh hayang ngudag ilmu nyaeta ngeunaan pangbalikan kaula cuman eta mah cinekna mah asa hati Allah mulang ka Allah kumaha prosesna ieu eta mah tarosieun kapun bapa ge ah Gari salse. tos salse ai mah
pokoknya mah mau asati malaina ke balaina deui pokoknya mah nya Karek nepi insan kanyol Kang. da kitu Den lain naon make jeung nanyakeun pangbalikan ieu budaknya HD budak kene nya tetelepon. itu kitu mah hade nanyakeun pangbalikan mah kudu apal atuh cenah rupa oge da teu apal kana pangbalikan mah da linglung ka cenah ge nyong Kasasar. oh nya tak kitu gek Enggak, tanya. siapa da nuntung Raja Wisuna cecah apan maneh na mimitinan jebut nyong da kuring mah lain nyong da wala ke apan da wala teh moyong Aya yang ngarana. Duh, la, naon? Tanya si saha? Naon itu ngalot? Wah, anu bade ngiring ke pihak mana tah? Pasti pada katega Kurusetra teteh ngahijikeun diri teteh duga ke pihak mana? Teu apa. Tah urang mah urang api-api lalajo saudara nyong. Anu mana ngaran Erawan? Aya ge eraan. Goblok. Tunggal heureuy ya sia mana? Dewek nu ngasuna ieu. Wah ya. Modar siap kurang ajar. Aduh, aing ngemelang kudu aku tilu. Keun lanceuk dialung ku. Yo aya tolong. Tulung. Sakit tuh geus aya nu nulung. Tulung. Aduh, salamet euy. Alhamdulillah Gusti nyangsan ngetangga balingbing ye. Tatogeun Den. Mana? Aya bambung canar. Sudah siap. Kudunungan nyebut bangbu. Aya naon ieu? Alah! Mari kejadian naon ieu? Ot, gula. Harudang da kesalamet. Hoi. Hoi. Kali Aka salamat. kali Selamat, Joy. Selamat, Joy. Joy. Iya. Harus hilang selamat. Kuring mah. Ya nuhun atuh. Udang. Duh. Alah, Gusti Juragan. Bapak Panglima. Aduh. Mana we teh sanes Bapak Sulanjana. Bapak Panglima. Ya, saja. Aduh, tobat jeung Gusti. Mana we teh sanes Pak Ahmad. Ini Bapak Dandim. Alah. Mana we teh sanes Bapak Marsaka. Mari kejadian naon maneh? Agak ada tanggung ti payun mah abdi teh ngahaturkeun tribun ulah saketika bilahan. Ka agan teh ieu parantos disalametkeun abdi kadua perkawisna agan bade laporan nguningakeun abdi teh parantos ngajemput tuang rayi sa Raden Erawan Di jalan aya overdosis. di mana semua ti pasantren jadi itu ti guha wilis ulang kumaha alhamdulillah kabantu nanging di perjalanan penak sareng anu bade ngahijikeun diri ka pihak Kurawa bade malas pati ka Juragan Arjuna tapi bade ngiring Bratayuda tuang rayi teh kula Bambang Erawan teh teu kuat panginten nahan nafsu ieu we cenah tong make jeung ngarah bapak aing gitu ceuk asarna mah tah deuleu anakna waduh tuluy
aing ngaranna teh Kalasrengi kula sabala-bala jarangkung gede agan rupina mah Raden Erawan teh moal kieu cing tulungan agan di belah mana nuju di kepung wakul buaya mah paling itu menyelamat gitu ti bebet sok sia kurang ajar benang sia goblok jeung macok jeung naos alah benang sia dihakan ku aing gede benang aduh Gusti aduh nah teteh asa ku aduh coba cing di dieu tadi dinya goblok aduh asa ku kacida teuing tuh tobat nu maha agung kamalinaan teh heureui teh la ilaha illallah aduh mangga we teraskeun goblok aing teh sideuy aduh hara ujang lain rek mah kumaha itu budak maot dulu kumaha sieun katempuhan Bambang Erawan sieun katempuhan buntut teh mau sayang tumampara iya Prabu Kalasrengi dipun banting dengan Raden Gatotkaca amurasut sapisan sirana Paman Arjuna nguningakeun tuang putra tiwas kait mereka beuna pembalasan ti akan memerlukan sakabina-bina teuing sia dalam kisah kabina-bina sieun katempuhan ku bapana katempuhan aing ku bapana mangkaning geus duh teu papanggih hasan jeung bapana budak tapi kaki nasib naon teh tejang aduh dulur aing bae aduh dulur aing nepi ka hanteuna aya dulur aing nepi ka hanteuna aduh baik sing cenah datang ka eta si kurang ajar teh paingan ngepine maklalai berenang pondok umur babaturan obat ting dulur aing nepi ka paeh leuh tah manehna ge pondok umur gitu pileuyan wilujeng kitu ketepang-tepang di akhirat tepang deui ke di akhirat heeh aing maneh rek ka neraka dek ka sawarga kuring
Sumedang. deka Sumedang we Sudah ke orang Sumedang berteteh. tobat teuing nepi ka kituna euy ya Bulan. kitu we teh akang we nya hampura tina sagarupa kalepatan ageung sumanten alit Sami-sami Kang. Raden Bambang Irawan parantos mayunan tang Laras. tetepang heula jeung bapana sakitu we rupina ti akang hapunten tina kirang sareng langkungna Sami-sami. ieu lalampahan urang cekapkeun duwi ka dieu kemang tina tik Sidemaran Sari tutup lawang sugataka